paingan si keterangan di mana-mana jelema geus ngabalir tina ayat-ayat Allah maka kejadian bakal rusak marukana meureun ai Quran mah itu mah hudan pituduh ta ieu asli nama ieu cangkang cau di jalan nu teu sapira matak naon kadeuleu mah pangbiceunkeun teu sapira matak cilaka geuning buktina mah kajejek ku aing saha nu neuneuna heupan aing tadi sing mikir sateda wala sanajan nepi ka pati sanajan nepi ka pegat yakin bakal aya nu nuluykeun hiji kaula leungit anu ngabogaan kieu tapi bakal ribuan kaula datang di akhir zaman mudah-mudahan aya anak kangge sasauran kitu keung si abdi nu ayo kumaha panustrunganana ieu kajadian marca pada jalma-jalma geus dijajah ku diri sorangan jadi jalma teu kaopan jadi jalma teu payaan teu kaop ka getrik saeutik ayana ae deuleu ujang tong kamalinaan sia kade cing hati-hati hirup di alam dunya mending oge lalajo ti kaangangan omat ulah tengah teuing bisi kaidek hareup teuing bisi ti gejebrus tukang teuing bisi ti jengkang hirup mah urang sigar tengah deuleu ujang ayaana rajamu hawing loba agama nu dipake kedok deuleu ucu ngaku beragama tapi ngaruksak agamana paingan eta dawuh Rasul bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan silih bom dunya ayeuna panggih jeung ajab terus urang sareret teh dulu itu sarilo tilawang ninggal ka jalan sanes deui cing atuh buru-buru geura pinahkeun ti jalan ninggal ka lawang abeh asli delecu abeh panggih jeung jati diri hah da ieu mah kumaha atuh da tilawang teh ninggal ka panggung nya heueuh da nu manyer ini mah ujang tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu ayo keureuyeun lain eta kolot baheula sasauranana meuni karareuna hah ai eta basana teh sok jadi lagu da jelemana atuh da nararoyod nepi ka di siniran pan nya model anjing gitu nyaho siling anjing ngaran-ngaran anjing mah pan ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel
Heeh. Model babi dagingna diharamkeun ai kalakuanana dipake. Hepan babi teh heuras beuheung hese ngaliuk. Matak ceuk lagu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana. Nyaho sering gagak ngelak nasuhunan nu adan. Kolot baheula mah nepi ka kitu tah. Nu adan. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana heueureun ceuk kacamata agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh nu matak teh oge da sakulah dak kabina-bina teh ieu cing atuh micieun runtah teh nya na nepi ka tah saeutikna eta ieu teh ayat-ayat Allah ieu teh nepi ka jelema loba nu ngabalieur. Paingan cik keterangan di mana-mana jelema geus ngabalieur tina ayat-ayat Allah, maka kejadian bakal ruksak. Marukana meureun ai Quran mah itu mah hudan, pituduh. Ta ieu aslina mah ieu cangkang cau di jalan. Nu teu sapira matak naon kadeuleu mah pangbiceunkeun. Teu sapira matak cilaka geuning buktina mah. Kajejek ku aing saha nu neuneuna hepan aing tadi sing mikir sateda wala kabina-bina teuing eta ngomong si dawala eta ngomong ta eta akibatna eta teh hartina tamiang mulit kabitis neuk teuk tuur teh dina punuk. Maksudna mah neuk curug dina tuur. Yang pangletik-letikna ibadah nyingkahkeun beling di tengah jalan. Ta eta euy ayat-ayat nu asli mah. Da eta mah hudan pan pituduh anu dituduhkeun ku itu teh ieu pan kadeuleu tak kadenge karasa. Mode ieu leuweung ayeuna gara runul. Nya. Tah teu matak naon atuh ayeuna mah lamun kana positif demo-demo teh naon bereng sararea ti tiap-tiap organisasi ti tiap-tiap naon deui unsur golongan demo kaleuweung menta ka pamarentah bibit-bibit tangkal kai anu aralus reboisasi teh melak naon nangka sukun. Wah, pinuhan deui. Tah demo teh mun eta sararea breng ayeuna mah kaleuweung jeung tanggung jawab di sararea saha-saha nu nuaran ditewak. Dipenta pertanggungan jawabna. Urus deui ku sararea. Hartina kebersamaan teh. Hartina kokoh kesatuan jeung persatu. Da ayeuna mah paburinca atuh. Ayeuna mah lain melak tatangkalan tapi melak bibit beruit. Hah? Melak bisa capekeun. Heeh. Waduh. Nemongkeun kalemahan pribadina teh cai kitu teh euy. Aduh, itu jukut harejo kitu euy. Oh, padahal lamun lu ai jukut harejo ai hawa nyongkab. Alah. Hari kasebut negara agraris tapi tingkat kemiskinan panglobana. Yeuy. Nu matak hareng-henge ka juna teh. Alah. Ai ku kicu teh mah hirup di dunya ngaran-ngaran di dunya. Alam rame. Matak ari hate leutik mah aing ai pemesare. Nyanggakeun jeung teh Gusti abdi Geuningan di dunia teh kieu. Heeh. Sagala jadi di dunia mah euy. Jeung nikmat-nikmat di dunia mah dibates deui.
lamun urang cager kena gering nya lamun urang untung kena rugi lamun urang syare pan kena nyaring lamun nyaring syare heeh lamun nyaring pan kaituna teh sok aya ngees aya geus es teh nyaring deh